Barman temalire terus bae api-api perem. Ratu Untari beki keheul ka Barman. Dasar teboga ka era ngadon sare di imah batur. Barman teu nemalang. Jongjon bae ngagoler dina kursi. Lain deui amokna Ratu Untari gentak bae nyampeurkeun ka lebah Barman. Nu maksudna rek ngagusur awak Barman, tapi hanjaka lempangna rurusuhan. Nu antukna mah suku Ratu Untari ti kojot soloyong blug awak Ratu Untari ngagubrag ngindihan awak Barman. Awak nameh rapet, ari beungeutna teu sirikna ampir adek kana beungeut Barman. Puguh bae Barman tangka ngagurubug, panonna buncelik ningali beungeut Ratu Untari ka cida nompokna. Sajongjonan mah taya nu cacarita, kawas nu katenung babarengan, dumadakan awakna pating saria kawas muriang, hatena pating sareblak badis nyorang pudunan. Tapi Ratu Untari sadar kana kaayaan, gentak cengkat teu sirikna ngorejat. Kaciri beungeutna beureum banget kuirang, pon kitu di Barman ukur molohok kawas katulah. Dasar lalaki cunihin pika sebeleun, cek Ratu Untari bari miceun beungeut. Tayoh namah ngerasa wirang keneh meureunnan. Barman gancang hudang bari terus nyarita, hor anjeun boga salah nah kuring nu katempuhan. Nyau mangsa bodoh pokona mah. Barman teu ngomong deui, manehna terus bae cengkat gejelig init. Rek ka mana anjeun? Cek Ratu Untari curinghak. Barman malikeun awakna pok bae nemalan. Kapan geus nyaho kuring arek balik? Memangna anjeun apal jalana kitu? Najan teu apal kuring pasti bakal tatanya kajeun kamuning oge. Berenang bisa nanyakeun. Anjeun bisa cacarita kitu jeung muning? Iya kuring keur ngobrol jeung muning bikang pan. Barman nyerenge seuri. Ngalonyeng sia. Panon Ratu Untari kuat kamu rolong. Tapi Barman nuluykeun di lempangna. Rek ka mana cicing heula di dieu? Montong belikan kaos bikang ari maneh. Cek Ratu Untari nyaram ka Barman ulah wara indit. Barman antuk namah diuk deui dina kursi dituturkeun ku Ratu Untari. Sanggeus adu hareupan pok bae Ratu Untari cumarita. Sakumaha nu geus kasaksen lamun kula kudu mantuan anjeun samangsa anjeun meunang kararepet, pikeun ngiluk kula sangkan bisa datang ke anjeun, kula bakal manah almahanan hiji batu mustika ku cubung. Ratu Untari ngalaan batu pula sehejo ngora tina ramo leungeun lek kencana. Sok ditunda dina meja. Batu kaciri ngagebur kawas cahayaan. Terus dikumahakeun ieu makena Ratu? Temal Barman bari nyokot batu tina meja terus bae dialak ilik. Batuna cukup ku anjeun di usapan 3 kali. Kula bakal datang. Tapi anjeun kudu nyadiakeun kembang 7 rupa jeung 2 gang. Sabab di alam manusia kula butuh kadaharan. Kumahakeun eta susuguhna? Awurkeun di buruan awurkeun. Panon Ratu Untari molotot sigana mah bakating ku keheul. Maksud teh ditunda atau dikumaha? Barman seuri ningali Ratu Untari siga nu gemes ka manehna. Cukup ditunda di imah atau di tempat anu sakirana suni. Ukur anjeun nu bisa ningali ka kaula Barman. Tong nyebut ngaran atuh kasar kadengena, make akang atawa engkong atuh pan leuwih geunah kadengena ge. Sanget teuing. Kaos jeung papacangan kudu nyebut akang. Cukup mang we nya, leuwih payus jeung pantes. Kumaha dinya we Ratu beureum, lieur kuring mah ngabandunganana ge. Ceuk Barman hoream papanjangan. Sakali deui nyebut Ratu beureum, huntu anjeun ku kula bakal dirakrak Barman. Barman sering ngakak ngadenge kekecapan Ratu Untari teh.
Hayu arek balik mah kukuring dijajab. Cek Ratu Untari badi cengkat. Barman tenemalan manehna nuturkeun ka Ratu Untari ka patengahan. Sanggeus araya di eta patempatan Ratu Untari nitah ka Barman sangkan meremkeun panona. Kitu deui ka si Kasdun, najan keur aya dina pangaruh pangawasa siluman tapi ari dititah peuremah ngagugu. Leng sirah Barman karasa uleng. Geura buka panon anjeun. Kadenge deui suara Ratu Untari nitah beunta. Barman gancang ngabentakeun panona. Tetela geus aya deui di leuweung siluman, samalah masih keneh tumpak dina kudana. Red kalebah si Kasdun inyana keur sare dina tonggong kuda. Kang Kasdun, cek Barman ngageuing ka sobatna. Gurubug si Kasdun ngagurubug, leungeunna gigisik kawas lulungu keneh. Di mana ieu teh Jan? Cek si Kasdun rurat reret hayang sidik. Di leuweung siluman keneh Kang, hayu urang nuluykeun di lalampahan. Tembal Barman tali kudana dikenyet. Kuda lempang lalaunan. Si Kasdun najan pinuh ku rasa kabingung jeung rasa panasaran, gentak bae nuturkeun ka Barman. Dina wanci harieum beungeut, Barman jeung si Kasdun geus nepi ka Kademangan Rancaselong. Di puseur dayeuh Kademangan najan geus peuting nu dagang masih keneh loba ngajalajar. Barman terus bae neangan warung sakalian arek ngarereb di dinya. Akhirna mah meunang oge warung nu ngahiji jeung tempat ngarereb. Para tetamu loba nu ngadon sarare di dinya, nu ngahaja daratang ka Kademangan Rancaselong. Peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Kaayaan puseur dayeuh Kademangan Rancaselong geus mimiti rame. Jalma balawiri nu badarat atawa nu numpak delman, nu balantik raraeng nawarkeun daganganana pon kitu di nu ngadon balanja geus mimiti daratang. Sakira wanci meletek panon poe, Barman jeung si Kasdun geus araya dina luhur kudana rek nuluykeun deui lalampahanana. Udah lompatna ngiciprit kebat ka belah kidul nepi ka wanci haneut moyan. Barman jeung si Kasdun geus tepi ka pakebonan anu sisina ngawates jeung reumah, geus kawilang jauh ti puseur dayeuh Kademangan Rancaselong mah. Kuda lumpat teu pati tarik, mapai jalan leutik, cacap nyorang jalan leutik, beras ka jalan tarahal nu rentul batu hungkul. Najan jalan lega tapi kuda teu bisa lumpat ukur lempang lalaunan. Beak nyorang jalan tarahal asup ka jalan ratus juput hungkul. Kuda lumpatna mimiti tegar kusabab jalan ngabulungsung taya halang. Tibe hareup katingali aya saabrulan jalma lalumpatan muru kalebah Barman jeung si Kasdun. Barman gancang narik kadali kuda reg kuda eureun sapada harita. Samangsa nu lalumpatan geus nepi ka lebah Barman gancang bae di pegatan. Salah saurang lalaki kolot ngaraneg heula ka ciri amekanana ngahega ka wahing kuripu. Kek mang, aya naon itu nepi ka lalumpatan kawas mangih kasieun? Aduh, susumuhun Aden. Aduh, tiwas. Nuju aya pancabaya itu. Duh, lemur diranya ku sabubuhan jalma nu marake tregos hideung. Manehna ngajorag ka paguron gagak rumingkang, ngamuk nguak ngawik duga urang lemur janten ka balerang. Seueur urang lemur nu nandangan tatu ku polana si tregos hideung Den. Walon si lalaki kolot najan bari renghap ranjug cumaritana tatagna keranan. Barman ukur ngahuleng ngadenge caritaan si lalaki kolot. Mangga dikantun Den, kedah was-paos kumargi kaiyaan kecida gentingna iteh. Cek si lalaki kolot deui bari ngaleos. Mangga mang, tembal Barman. Asa kagaruwahkeun sasat keur malaun. Memeh nuluykeun deui lumampahna. Barman bogara rancang arek nyamur sangkan taya nu apal ka manehna jeung ka si Kasdun.
Barman muka endong bajuna gap kena baju kutung pulas bodas barawak baju disesuaikan jadi sababaraha bagian baju gancang dipakai keur nutupan beungeutna leuwih payus lamun disebut tergos kitu deui si Kasdun sarua make tergos bodas manehna mah tara loba tatanya teu boleh ngagugu ka Barman. Barman jeung si Kasdun nuluykeun deui lalampahanana. Sakumaha omongan si lalaki anu dipegat ku Barman, basa anjog ka lemur, nyata pisan lemur keur aya nu ngaranjah. Kaayaan di jero lemur mata ketir, meh saban imah bilikna loba nu garorowong tapak pakarang. Pantona rarujad urut di teje, sokomo pager mah geus teu mangrupa. Patulayah hampir di saban tempat. Ngan anu jadi kaheran pikeun Barman pangeusi lemur taya hiji ge nu katingali samalah teu kadenge aya sora nu batuk-batuk acan. Lemur estuning simpe kawas pajaratan tapi samangsa anjog ka tungtung lemur kadenge tong terangna sora pakarang diadu awor jeung sora pating corowokna sora jalma. Teu pati jauh ti tempat Barman cicing dua bubuhan jalma keragot tarung. Sabubuhan jalma make tergos hideung keur ningker hiji wangunan tayalian eta teh tempatna paguron gagak rumingkang. Geus loba jalma nu taratu sawareh ngagaloler teu daya kusabab tatuna geus kacidaparnana. Lolobana nu tatu ti paguron gagak rumingkang nu kateter ku pangabisana si tergos hideung sabalad-baladna nu aya kana ratusna. Katurug katutuh eleh pangawuruh eleh oge dina wilangan nu masih keneh jagjag terus bae ngalawan najan apal bakal kasoran. Barman nu geus anjog ka lebah dinya gentak luncat tina kudana. "Kang, mi hape kuda," ceuk Barman ka si Kasdun. "Jeleng jeleng," nincak lemah. Haok bae Barman ngagero sorana bedas na keranan. Tergos lagedu montong nyerang kanu geus teu daya sia. Hayo aya kawani mah jeung dewek urang izin jogol begalan pati. Nu keur ragot tarung ngadadak eureun. Meh bareng pating ngalieu ka lebah Barman, salah saurang lalaki minangka gegedugna panonna nepi ka buncelik ngadenge omongan Barman teh. "Wuh, tong kurak sia. Asa kurang ngajablog teh. Rek ngadon sosoro kojor ka dieu heuh. Wah, tingkor batur-batur, urang cacak ku sararea," temal baladna. "Jalma ukur saulu mah urang tiir, bangkena urang parabkeun ka anjing," cek balad nu sejena. Rob aya kana 10 urangna balad si tergos hideung ningker ka Barman bari samagrang ku pakarang. Barman geus taki-taki ajeg dina kuda-kudana. "Serang euy, serong, rang!" Meh bareng 10 urang jalma narajang ka Barman, sora bedog pating Darius mata kukurayeun. Memeh puluhan bedog ngarecah awakna. Barman meberkeun 2 dampal leungeunna. Awak Barman muih marengan 2 dampal leungeun anu sarua muter tarik pisan. Wer wer, sora angin ngadius mapag panarajang lawan. Hus, balad si tergos hideung nu 10 urang awakna ngajaraul ka tukang teu sirikna ngapung kawas kapas katebak angin. Blue blue, kadenge pating kociak marengan awakna pating gudubrag kana lemah. Taya hiji ge nu mangga puliah kabeh ngajolor teu bisa hudang deui teu hojah deui. Sakabeh nu nyaksian kana eta kajadian ukur hookeun teu nyana aya jalma nu miboga elmu ka cidaluhungna. Puguh bae gegedugna beuki ka hudang amarah. "Setan alas, aya pangabisa oge kunyu kawasia euy. Tapi pikeun aing si Kalapati moal mundur sasiku pacaduan kudu ngejat mah. Batur-batur, tingker si kunyuk rawon ieu, urang cacang nepikeun ka hancur. Ayo, batur-batur." Kitu ceuk si gegedug tergos hideung nu ngaku boga ngaran si Kalapati. Rob balad-baladna si Kalapati ningker ka Barman. Barman ngaranjuk sabab nu ningker aya kana ratusna.
taya lolongkrang pikeun ngejat. Barman lain teu untup sumawona ngarasa gimir, tapi Barman mikiran pibalu kareunana. Sabab lamun manehna ngagunakeun elmu sagemlengna, nu jadi korban lain bae ti pihak tergos hideung jeung balad-baladna, tapi jalma anu teu tuah teu dosa oge sarua bakal jadi korban lantaran elmuna dipake sapinuhna. Nu araya didinya bakal ancur lebur moal aya nu salamet. Barman ngarasa teu tega lamun nepi ka aya korban nu kacida lobana teh. Balad-balad si tergos hideung beuki loba mangkin kekep ngepung ka Barman. Barman terus bae neangan akal pikeun ngungkulan musuhna ku jalan demit sangkan taya nu jadi korban. Ras inget kana batu pamere ti Ratu Untari, gentak bae diusapan 3 kali. Celegedeg tukangeun Barman geus ngajang ngelek hiji tangtungan awewe nu taya lian iwal ti Ratu Untari. Ragamang leungeun Ratu Untari noel punuk Barman. Gurubug Barman ngagurubug, rikat malik rek nibankeun pangawasana. Bre, tetela nu noel teh Ratu Untari. Cing atuh Ratu, ngomong ari geus datang teh lain noel kawas ririwa weh. Kadenge Barman ngutruk, ah mangsa bodoh, untung kene teu dicekek oge. Emal Ratu Untari teu malire ka Barman nu keur muruku sunu. Untuk ras butuh terus hodi aing kudu nyaluk Ratu bal kaciprut model gitu. Kitu geurentes hate Barman. Montong sok ngupat bisa jadi matak. Cek Ratu Untari siga nu surti kana kereteg hate Barman. Barman ukur garo-garo teu ateul tapi tembong beungeutna bareubeu asa katohyan. Aya naon anjeun milu kula? Cek Ratu Untari deui panonna mencrong ka Barman. Kuring keur KPP dina kayaan nu sakieu gentingna. Ku anjeun katingali kuring keur ditingker ku ratusan jalma ieu. Lain kuring teu mampu ngayonan, tapi ngawayagah aya korban nu kacida lobana. Taku kituna kuring minang saraya ka anjeun sangkan bisa memeresna. Aduh, tapi hampura kuring teu bisa nyadiakeun susuguh pikeun anjeun kusabab kayaan kacida samporetna ieu teh. Walon Barman ngajentrekeun maksud dirina nepi ka nyeluk ka Ratu Untari. Ongkohan nitah tapi dianjuk. Tapi teu nanaon. Susuguh jadi satolombong. Kitu deui duogan oge jadi satolombong. Tema Ratu Untari teu euleum-euleum. Barman tangka colohok. Kabina-bina teuing Ratu. Arek barang dahar atawa rek kokoro manggih mulu deh teh. Lamun teu sanggup nedunan pamenta kula, sanggup kudu mantuan anjeun. Kuring sanggup Ratu. Duh, tong boroning satolomong lah, najan sapadati ku kuring ditedunan. Pokna Barman setengah nyungkun. Cuk cak ares cing gondok cing pecak, moal bisa bib geus heula cak anjeun sanggup sapadati. Barman teu ngomong deui, bati hate medenghel ku polah Ratu Untari. Balad-balad si tergos hideung geus sayaga pikeun ngahuru ka Barman, tapi maranehna ngarasa helok kusabab ningali Barman ngomong sorangan. Wah iya euy anu kawentar jawara owah teh, cik salah saurang balad si tergos hideung ka baturna. Ke jawara owah kumaha ieu teh? Euy temal baturna ka ciri kerung. Jadi kieu euy, hiji jawara nu miboga kasaktin luhur tapi otakna kurang sagegeus, metak hati-hati lan waspada bisi eleh babar. Ari Ratu Untari harita keneh ngawatek elmuna, ngemat kasaktena, seor dumadakan aya angin puyuh liliwungan, sorana ngagerung mata keung. Puguh bae anu araya didinya ngarenyag, beteu puguh aya angin puyuh salah mangsa. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak urang tunda ilalakon mustika Talaga Ratu bagian anu ka-8, insyaallah urang lajeng dina bagian anu ka-8 dina video anu sanesna.
bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kesampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.